itunya disalahgunakan. Taruh lagi kiai mah disalahgunakan, masalah malah nangkepnya, malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya, iya nggak apa-apa dah. Jadi kan orang babacana badudak badidu kajen guys, orenganan, waduh bandar koprok, masya Allah, ngaku jadi kiai, wah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah totorekatan, masya Allah, aya nu hakekatan, Gusti Allah, lantak sih ada, kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai, akur bae ja dukun kos kiai, kiai kos dukun, akur bae. Iyalah kuari mah geus para salametkeun diri urang, ngaji nu bagus, perbaiki salat. Urang teh kaler kidul ngetan ngolon wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman kayakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok, sore iman isuk-isuk iman bakal coplok. Pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah suka imah. Sahabat kayak gede arah suka imah kumaha maksud fitnah teh arah suka imah kuari kaharti kurang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arah suka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk dataga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar bagas puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet. Nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina pikir geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna torikoh teh ngaguruna di internet masya Allah jadinya na boga guru Syekh Google ya Allah wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan, masya Allah, aya nu hakekatan, Gusti Allah, lantak sih ada, kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai, akur bae ja dukun kos kiai, kiai kos dukun, akur bae, lantaran loba nulalagan tadi nulain polisi pupolisian. Nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojana dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain dijele dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen geus orenganan, waduh bandar koprok, masya Allah, ngaku jadi kiai. Masalah guys, apa? Jarugi dah kan sakit gitu dong, paling berkat doang, mah. Tapi pan lamun geus ngaku polisi, nangkep di jalan, dibawa tepuguh kemana na abri dan lain sebagainya. Iya kasus-kasus gitu pan pohara. Iyalah kuari mah geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagook teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik
kagok jasa orang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil. Itu alah geus ya balik. Aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik. Atuh saminggu bae bete bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik. Kagok karena keur kagok. Ya Allah, tan mantap puas urang maut geus ngalaksanakeun perintah Allah, salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji geus tur rapi. Geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas. Atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti. Abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae. Ngan nya atuh datang ka duti teu ditarima mah. Asa kamalinaan amat Gusti. Ngomong gitu cenah ka pangeran da geus atuh ke situ geus ditarima bae. Tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah. Nu penting mah tarang harideung teh deuleuh tah. Jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur. Aduh ya Allah ya Karim. Wal janinul Yahudi wa warenganan Agustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen taeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahuwa darun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sau gurratun nurutkeun cekala sama gurratun kudu bayar gurrah kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagal mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna waktu keur dibakeun ka sayyidna beli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta asa ieu mah mang bangun teu bari sangitung teh mun bisa ngitung ge sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah duitna 100 ribuan dikombalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal apa rarang sadat mal kebal rarang sadat
seperti harga deh. Oh ya harga deh 10.000. 10.000 merenya 50.000 di kembalian 25.000 di kembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah. Dagang sih kos gitu tetap rugi kayak datang deh ke kiai Waalaikumsalam dagang ambruk jangan kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitnya 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal dah ngajual 5 hujanana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 10.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saeutik giliran nu boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mana ge make truk bae jandang ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mana ge make 08 bae ka Jakarta ka mana ge 08 bae manehanna geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan ge hayang boga kelas ieu cenah geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu hayang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naiknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Mercedes naik Lexus beladirna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jeleman saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan aja cet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geureureun ieu pasantren ge hayang geureureun teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal gua teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona ayo terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas ya ditundung sia memodernan datang ka haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibacana ge di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh fathul muin atupan eta teh kitab salapi
sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun ja pasantren Salafi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan ke ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah teh Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus parahe nu ngorakan teh rek marhaba atuh otomatis pareum bedakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap ulama anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan pejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh teh mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasi etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu mah sekolahan teh tah eta dinya bejakeun ka kitu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren Salafi Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon rek masantrenkeun anak deudeureus ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui ieu nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus aduh normal tapi di hasudan mah heran pesantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren Salafi ti baheula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au puguh pasantren Salafi asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha teh sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deuk paeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat bae lah ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sia eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu jadi ca sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu bisa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelas jana mah khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad embung ngamamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil mad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu mah lah kunaon atuh sia bangun teh saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak adi sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula gitu kunaon
kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat. Jadi nyana keur ijtihad masalah haid, jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat. Waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh. Kos kitu teh ya Allah, ya urang ge sebenarnya bantu katara jelema teh. Katara iku ahli nama. Katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan. Jahoan kan ku urang atuh. Atuh kajahoan gampang teh. Kajian ku mah geus sia hareudang ya. Heuh jahoan bae. Nyahoan jadi kadeuleu ku aing. Nah, kabelah dieuna jelema ngalentuk basa. Sia keur beuting mantes daon emang, ha? Mantes daun emang kan nyahoan kan saya tunduk kan oh nyahoan lain nyahoan itu tadele sekolah ucing nundutan nyahoan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapi lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi oh berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan tuh kabeh zahir Gus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadele ku urang silana diukna ku batur teu kajahoan nyaho oh berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusuk wah cenah sombong siapa sok kitu bae sis ka aing teh siapa percaya tah eueuh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantek kula nanya bah eta si tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban gua lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon sinyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu dinyana tinggal eta hijabna doang yes. Ka Allah baik saminggu 2 minggu pastikan lamun dek berangkat ke Allah neangan batur ke Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji teh jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok ngahiji jeung kotok mah kunaon aing geus teu bisa hiber cekeuna teh batur aing oh pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing deuk sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatan nyaah ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya mah mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salap kitu bagus kitu mah sapi itu mah
Tah, kurang amati coba gitu. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Nah, tapi lamun deuk sadar geura sadar, sasadar. Lain cak ulah kula mah nyampekeun Imam Ghazali. Sadarkeun, lepaskeun geura anu. Urang aya di mana posisinya? Teu jeung Golkar lepas, jeung PDI lepas, jeung PKB lepas, kabeh jeung organisasi lepas, jeung kemodernan lepas. Urang hiji teu butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap di lembah lamun deuk ibadah kaki salap moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kukumaha pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya kaki modern pasti kaki salaf mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadow eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh, begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus disodakoh kan. Kemana sodakohnya Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya sial tak Kiai berarti jurig dunia tempat Kiai. Banyak tuturkeun aing kos kitu. Aing mah hayang nu tiis kemana? Ya itu teman Kiai. Bo alabatan genderuwo orangana. Lain tuturkeun hate tetep cangcaya. Kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang, mualaf keturunan Korea sugih. Sangga sakitu wawuh lah jeung kiai modern di Jakarta, di Penta mimiti 100 juta, kemudian 500, lantaran buka pabrik sugih dibere. Kabelah dieuna ganti. Asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya. Jenuh. Katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah. Tetep dipenta jenuh. Ayalah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula. Henteu kukuba ngan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf. Saya kenal dengan kiai anu. Kok bisa kenal gitu? Ya gini. Nyana ngomong. Jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai. Lama-lama pabrik saya bangkrut. Kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya. Apa itu ngerecek? Kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah orang teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman orang Masya Allah karim. Akhirnya alhamdulillah terus ngobrol. Pindah imah segala, nomor telepon cabut. Nyanana HP nasu, embung. Jenuh atuh terus-terusan. Asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana. Subuh aya di dieu teh. Jelema jangkung kasep. Pohara teh. Terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah. Jadi nyana ngaji di mobil, aya nu nerjemahkeunana. Nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana. Teu urusan. Maksud nyana jadi haju bae terjemahkeun Gus sia, ulah sok hayang dibayar engke ku aing si hayang naon dibere. Boga kena pabrik ku aing masih pabrik, mau lebih jakeun ku kula. Kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh. Lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu mere henteu atuh geus masalah nya geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakarak
nyana minta petunjuk bejakeun alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak gitu aduh masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia di enggak wallahu a'lam bishawab urusan trisno mah tuh nah wajaninul yahudi wawin nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad lisaydia pain kanat makwatan lamun maindungna maktu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wal janin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan fil asr mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10 saha zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat kayak gede arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah kuari ka harti kurang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arasup ka imah urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar geus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna thariqah teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya naboga guru Syekh Google ya Allah warah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hakikatan Gusti Allah lantak sih ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual di akhir-akhirna jelema keur naik motor nya nyetok motor teh bana suratna cokot gojana dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain ini dua pada takos gitunya disalahgunakan taruh lagi kiai mah disalahgunakan masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah
jadi kan orang babacana badudak badi duwe kajen geus orenganan waduh bandar koprok masyaallah ngaku jadi kiai masalah geus tah mah jarugi dah kan sakitu dah dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu puguh ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu laku ari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu kagok teu kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantak puas urang maut geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim wal janinul yahudi wa yawenganan Agustina dianiaya ternyata orenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen taeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim bae dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sauguratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurroh kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurroh jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayah abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagal mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna teh bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha
harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta asa aing mah mang bangun teu barisa ngitung teh mun bisa ngitung ge sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah duitna 100 ribuan dikembalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal tapi rarang sadar mal kebal rarang sadar tuh ya seperti itu hargana ya oh ya hargana teh 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang deui ka kiai Waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh hargana apa lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal dah mangajual 5 hujanana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 10.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saeutik giliran nu boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak teh jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mana ge make truk bae jangan ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mana ge make 08 bae ka Jakarta ka mana ge 08 bae manehanna geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kurang gitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naik nya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik kijang aing kuari mah aya biasa naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jeleman saha pi jelemaeunana nu geus kitu bubu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geureureun
Ieu pasantren gayang geura eureun, teu eureun sote jana teh, teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae. Jadi pasantren nu normal kuali teh. Nu pasantren salapi mah nu normal ulah dipake ka hasud ulah. Ulah, ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona. Ayo terus ya kembangkeun ka modernan sia. Datang ka paeh ke ge ka deuleu ke dijerokeun kuburan sia nyekelan modern. Maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi. Awas ya ditundung sia. Memodernan datang ka haju liwat. Nyana nyacad-nyacad salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina. Nu dibaca teh takrib, nu dibaca teh Fathul Muin atuh pada eta teh kitab salapi. Sia ku galedeg sia. Ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu. Ayo bae kembangkeun. Dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur. Mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu eueuh sorangan ge. Okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba. Cek kula mah salah tah Muhammadiyah. Antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan. Pareum atuh ku anu karolot geus parahe nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum. Bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing. Marhaba mah pareum sorangan kitu. Mantap kula mah anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh. Bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang. Kajian ku kumaha ge kege pareum. Emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba. Anak aing teu bisa marhaba. Geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba. Geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu. Ka mana? Tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh lah wujud kal Adam diputat mah. Anggap eueuh tah diputat mah sapira 2 ese. Tegal Kunir. Tegal Kunir kabedah ditu na saeutik naon teh belah ditu Tegal Kunir teh tah. Naon ka ditu na sakolahan teh tah. Eta dinya bejakeun ka kitu menang gitu sia. Menang geus. Ulah dua hese-hese. Ieu pasantren salap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Ek masantrenkeun anak deudeureuss ya. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui. Ieu nu hiji mah belah jasa ieu. Lah cek kula mondok bae lah. Hayo sia geus. Nu belet ka dia-diekeun ka bae geus. Aduh normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kekieun dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au puguh pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal kakiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam. Deuleu kumaha sia ge. Aing mah lain lalagaan ieu. Lain lalagaan. Deuleu di kaler, di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis. Geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Selama-lamanya. Budak kos deuk paeh bae. Tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh tobat mah ya ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu dia ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah
cek orang nu teu bisa khusus teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelasnya nama khusus teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil mad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali adi sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tu katara jelema teh katara ieu ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayahoan kan ku urang atuh kayahoan gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya heuh jahoan bae nyahoan jadi kadeuleu ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kanyahoan kan saya tunduk kan oh nyahoan bae lain nyahoan atuh sok tadeuleu sok ucing nundutan nyahoan kan ku urang lamun jelema pungpla pengple rapi rapi lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi oh berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh teh zahir geus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleu ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho oh berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok kitu bae sih ka aing teh siapa percaya sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui ge coba mantep kula nanya bah itu sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon sinyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang yes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji teh jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cek teh batur aing oh pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing deuk sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliak sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae
heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap bebas jeung sasaha bae ge di kiai salap boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig jeung hiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh poho lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya mah mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe nah tapi lamun deuk sadar geura sadar lain cak ulah kula mah nyampikeun Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun geura anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti ka kieu salap di lembah lamun deuk ibadah ka kieu salap moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku hajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salaf mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoul eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun nah pasti sebab ka kiai modern mah nanya ka kiai modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh-sodakohkan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia tuh kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cang cahaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wawuh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lontoran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukuba ngan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta ka mualaf sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh
penerjemah. Jadi nyana ngaji di mobil, aya nu nerjemahkeunana. Nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana. Urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun busia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dieu tiis jana dipenta henteu mere henteu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakarak nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak gitu aduh masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia di enggak ge wallahu a'lam bissawab urusan trisno mah tuh nah wajanindul yahudi wawin nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katulusi gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat makwatan lamun maindungna maktu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wal janin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya parargat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan fil asr mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10 na saha